Kerpuasa mah kudu rajin sholat, rajin ibadah. Jomblo. Tuh kan sia. Ayo bejakeun sia ku aing bejakeun. Luk, sangke buka puasa rek jeung naon? Aing mah jeung nasi goreng we. Eta doang, jeung nasi goreng ngungkul. Heeh. Tapi nasi goreng lebih goreng ti apu. Aya kitu. Ya aya lah. Hayang aku ge, tapi ke heula. Rek kuliah heula ka main. Kumaha ngomongna? Ma, aku kayak nasi goreng, tapi gorengnya lebih ti emak. Loh, puasain nama bedanya? Beda kumaha? Beda we. Perasaan sarepi aya nama. Jelo dagangnya sarepi kan? Biasa bae. Naon haruana? Da cek aing mah beda. Harua tetep cek aing mah nu beda. Naon kitu? Sia bisa ngomong harua? Heeh, harua bae. Puasa baheula jomblo. Puasa ayeuna oge jomblo. Loh, aku kerek sholat lah. Salat naon jam sakieu? Keur puasa mah kudu rajin sholat, rajin ibadah. Pokokna wudu ulah sampai pegat, alusna boga wudu terus. Apuk wudu heula. Jor gitu. Anjir. Si Apuk ngedadak rajin gitu. Ini terap sia-sia. Yakin dia mau teka aja yakin. Lu tengah aja terap. Yakin. Mungkin bejakeun sia. Ulah. Apuk mah cek Ustad empat embul kajen puasa setengah poe ge. Oh, gitu. Jengges, kowe ngirit ditanyakeun ka Ustad empal embul. Ulah Tuh kan sia. Ayo bejakeun sia ku aing bejakeun. Bang, dia dengarkan ngomong. Santen orang jama Badung oge dipandang sebelah mata ke masyarakat. Puasamu kudu lulus, ulah bolong. Kadangnya tante Puk, kadangnya lu. kumaha tadi siap puasana lulus tuh? Alhamdulillah lulus lu. Bener sih teh. Kela tadi wayal hor bocor. Gak bener teh di sih teh. Tapi hente tadi mesti tambal kucuanggi sama mangkok jadi bocor nama sarua bae bener batal eta teh.
ngotak mikir siapa gede. Penguasa beri lambang uang, beri tambah uang. Siapa puasa tak lain? Poho aing euy. Kumaha yo? Kaiden poho mah puasa masih bisa lanjutin iya. Oh, gitu. Cari minum dulu mah batal koplok. Allahumma salli salatan jamilatan wa sallim Dan adan koplok. Ini beneran. Itu gimana kok? Oh. Action, Sabar, cek aing mah. action. Si anjing mah. Action, Beda bae. action. Sarua bae teh bener. Batal eta teh. Kan sia. Dijakin sia ku aing dijakin.